Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu, manga urang teraskeun ieu carios Rukmini nagih pati kiwari dina bagian anu ka 15. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur para wargi sadayana oge sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Canak anu saena tinggalkeun anu awona, mangga oge ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara nekan like, komen sareng subscribe na sareng loncengna. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana mangjaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta para mitra Rukmini nagih pati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-15. Mitra kaum dangu dongeng parantos dugi kanalika Rukmini oge jang Pardi si Sebul parantos dugi ka tempat nyaeta maksad sareng tujuan aya naon teh nu dipunut cenah kitu di Gunung Cikuray teh nya para wargi mangga urang teraskeun. Para wargi sadaya harita Nyi Rukmini diukna di tengah diapit ku Pardi jeung ku si Sebul. Samalah harita Nyi Rukmini diharudum ku samping sarung buni ka sirah-sirah nu katingali lintang ti beungeut. Pardi jeung si Sebul daun ceulina ditutupan ku carecet alias sapu tangan beuki lila eta patempatan beuki remeng-remeng. Akhirna teu kanyahoan reup we sabudeurna ngabalegbeg teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan kateureuy ku mangsana peuting. Nu kadeuleu lintang ti cika-cika tingkartip rabeng kaluar tina rungkun. Cari cangkas jeung ciang-ciang geus mimiti disarada di barung ku sora jangkrik. Harita tilu insan saurangi eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan estu baralem lain bobohongan. Keur kitu garapak cenah tina siraheun pisan. Sadaya nu ngagarapak pugu eta hate Nyi Rukmini ngalenyap. Disangka mah dedemit anu ngageugeuh eta patempatan. Padahal kalong keur nyamran bubuahan. Kepluk di aya nu ningang kana sirah Pardi malah murag kana lahunan Nyi Rukmini. Atuh Nyi Rukmini tamah ngalenyap ngan boga rasa tegerna teh. Dumeh dibarengan ku si Sebul sabab manehna mah katingalina teh eueuh rasa keung atawa sieun estu siga nu tenang naker. Sajam 2 jam harita teu aya dedengian naon-naon ari lain kitu mah sasatoa anu biasa liar ti peuting. Sora lonok ting keureuleung ditumbu ku sora manuk beuk siga anu ngalokan. Keak-keak manuk beuk koreak di sarada. Dina siraheun garapak-garapak kalong ting garapak. Neangan hakaneun kitu dilalai pating kalayang. Duka wayah kumaha harita sabab saurang oge eueuh nu mawa erloji. Ngan anu jelas mah geus peuting sabudeur madhab meninga belegbeg. Cungungung harita kadenge sora anjing babaung. Duka anjing biasa nu sok dipilumuran duka anjing leuweung. Sora meuni melewung matak nimulkeun rasa keung. Heuleut sawatara menit ti sabada aya sora anjing babaung. Ujug-ujug rieg lemah karasa ngarieg. Kawas aya lini. Samalah Nyi Rukmini katingalina sigarek di jongklok. Eureun lemah ngarieg barakatak datang sora lalaki seuri. Siga nu ngeunah meuni babarakatakan handaruan. Kawasna lamun katingali jirimna mah moal teu jangkung gede temenan eta jelema. Bagea kisanak bagea anika montong sieun montong sieun kaula ngabageakeun ka aranika bisi can apal ka kaula nya ieu pisan kaula ulang-ulang dieu paguron
kaula nu ngaping karamat ngaran kaula katelah jin balaka cabak pangasuhna pangersa yang Ratu Halimun Badar nu maguro dieu tempat nya kaula pangasuhna katelah jin balaka cabak segera caritakeun dina jero ati bae mua burung kadenge ku kaula asal sing yakin asal teguh naon karep Andika geura caritakeun mangke ku kaula baris dibejakeun ka Yang Ratu Halimun Badar lamun Andika teguh pinasti bakal dijabah sakarep Andika bakal ditedunan sakarep Andika asa teguh ulah galider deui ulah sieun-sieun jep eta sora tanpa jirim tejempe kakara ku ngadengena oge sakitu geus keur Pardi geus asa teu puguh rarasaan harita teh para mitra sadaya atuh puguh we geus sawak saumur dumelah kakara ngadenge sora handaruan kitu teu beda ti sora buta keblig karasa sora nu gublag keblig teh asa euneur timuruna Pardi maknya eta buta nyampeurkeun ragamang leungeun Pardi ngaragamang kana palebah tuur Nyi Rukmini karasa tuurna ngeleper taksira Nyi Rukmini oge sarua ngarasa sieun atuh ceg Nyi Rukmini ge nyekelan kana leungeun Pardi na atuh keur sieun-sieun teh dikersakeun kana punuk Pardi anu ngacleng karasa camewek puguh beuki lila teu kebukuh teu puguh rarasaan ku ayeuna Pardi kitu ngaluas-luas maneh nu naplok kana punuk dirampak ku leungeun kenca karasa genya jeung tiis gancang dikepeskeun si horeng si mana horeng nu ngaceleng kana punuk teh cakung heuleut setengah jam ti sabada anu gublag geblig ujug-ujug berai di eta tempat nu keur dipake caricing kuno tiluan ngadak-ngadak caang kawas nu kacaangan ku lampu patroma tatangkalan jeung nu sejen di dinya katingali puguh we sakedapan mah ngarasa kaget ku cahaya caang teu kanyahoan ti mana torojona ujug-ujug janggelek hareupeun nu tiluan aya saurang lalaki pangawakan jangkung make jubah bodas kalawan make kerpus bodas samodel kerpus haji kumis bodas janggot bodas jeung panjang saseret dada si horeng nu katelah Eyang Ratu Halimun Badar anu ngageugeuh di eta patempatan ai teh kopiah haji para mitra kopiah Arab kopiah Arab nu kitu para mitra sin haji pok Eyang Ratu Halimun Badar sasauran meninga galindang liri malah kareretna ku Nyi Rukmini jeung ku Pardi siga mesem jeung sagala Eyang Ratu Halimun Badar bagea buyut aranjeun geus bisa datang ka dieu kalawan bisa padepung jeung Eyang nya ieu pisan Eyang luka telah Ratu Halimun Badar Eyang teh kacida bungana haridep geus bisa ka dieu nu tangtu hidup datang ka dieu teh lain sakadarek ulin nu tangtu nungkus maksud anu tangtu nu dipikahayang ku hidup tiluan sanajan ku haridep teu dikedalkeun naon maksud jeung tujuan hidup Eyang leuwih ti heula geus nyaho sabab ieu dibejaan ku pangasuh Eyang nu katelah jin balaka cabak maksud jeung tujuan hidup teh tangtu bareda nu hartina teu sapa maksudan teu sarua kahayang seg ku Eyang baris dilaksanakeun tapi pomah hidup ulah boga sangkaan ieu tempat teh kasebut tempat paragi munyung muja nu hartina hayang baleunghar ku jalan narohkeun jiwa kana urusan dunya lain ieu mah lain tempat mujung munya cara kitu ngan di dieu syariatna tempat nu hayang ngabogaan kasampurnaan hirup bari dipiridho ku Gusti Allah
kuayana kitu eyang pepeje di mana haridep geus dikabul sakumaha cita-cita jeung kahayang hidup poma ulah rek dipake reus ulah dipake adigung adiguna sok sumawona ngabogaan itikad nganiaya sasama Gusti sasama umat Gusti ulah boga itikad kitu nganiaya sasama uas Gusti mah kasebut hidup luas mahala atawa maragat ke nyawa sasama umat Allah tong bolning boga itikad kitu haridep nyebutkeun hayang paeh oge teu meunang komo lamun maehan diri batur kahiji eta atu kaduana di mana haridep geus hasil maksud poma masing kuat nahan gogoda sabab sakabeh manusia teu lalaki teu awewe pasti aya gogodana atawa aya cocobana tapi entong make hariwang-hariwang asal hidup masing tergu masing kuat merangan eta gogoda nya gogoda eta sarua jeung nguji ka diri pribadi masing-masing katiluna eyang merebeja ka hidup engke di mana hidup dititah asup ka jero guha di dinya aya 7 kamar di luar nama ke gordeng sing sarwa bodas paeku hidup asupan sewang-sewang anu hartina teu meunang di asupan sakamar kutiluan atawa kuduaan tapi kudu masing-masing hiji sewang engke di jero kamar hidup bakal aya titinggalian eta nu katingali ku hidup masing-masing gancang rarontok di mana aya nu kacekel top perawatan ngan di mana geus kaluar ti kamar ulah waka silih tanya atawa silih temongkeun ke geus beurang di mana hidup rek marulang kakara silih temongkeun milik geus kitu we amanat eyang heug ku eyang didoakeun masing mareunang milik pikeun kasampurnaan hirup ngan poma di mana hidup geus nepi ka imah kade eta anu milik hidup atawa anu dipiboga ku hidup ulah dipunjung dipuja pokona mah ulah syirik nyieun syirik ulah musyrik ulah nyarekat kanu maha kawasa kadenya eta ulah midua manah ka Gusti Allah di mana hidup eta nu dipiboga ku hidup dipi Gusti hartina dua mi Gusti hidup teh musyrik ngaranna teu meunang kitu cariosan teh eyang Ratu Halimun Badar sakiceu plus leungit paramita atuh meni angin harita teh tanpa bukti ilang tanpa karana disusul ku meleberna minyak seungit meni angin-anginan samalah cahaya nu tadi ngebrak ngadak-ngadak pareum jadi ngabeleg-beg teu kadeuleuh ngupetkeun curug-curug asa estu poek meredong lain bobohongan heuleut sawatara menit sanggeus eyang Ratu Siluman Badar teu aya rieg-rieg lemah karasa ngarieg samodel tadi barakatak datang sora nu seuri babarakatakan hanaruan si horeng jin bala kacabak datang syukur hari geus tepung jeung eyang Ratu Halimun Badar kalawan geus meunang pituduh ti keresana seg ayeuna haridep geura asup ka jero guha sakumaha pituduhna ti eyang tadi montong sieun-sieun da eueuh naon-naon eueuh sato barhala eueuh bangsa dedemat eueuh bangsa dedemit di jero masa malah caang di jero nage ngan lamun acan beurang ulah waka kaluar ti jero guha yuk tuturkeun kaula ka jero sok buru-buru keurana rangtung heula entong make sieun-sieun eueuh naon-naon kitu caritaan ti jin bala kacabak nu teu kaciri-jirim berai cahaya nu tadi caang para wargi sadaya di dinya aya lawang guha anu gedena ukur asup baridong ngaso heula ngaso teh ieu ngaran jin hebat para mitra sadaya jin bala kacabak jin bala kacabak ya alah mangga para mitra sadaya mun sakalian jin bala
bala dadana. Aduh, iya mah. Mangga para mitra sadaya, kaso heula ngaso-ngaso. Para mitra sadaya, teu hararese Pardi jeung Nyi Rukmini katut si Sebul nguniang nangtung. Harita Pardi ngenyang leungeun si Sebul tuluy disurung-surung nu maksudna nita heula asup kana jero guha. Teu hararese si Sebul asup bari dodongkoan dituturkeun ku Nyi Rukmini jeung Pardi. Barang tepi ka jero guha nya menica ngebrak. Kalawan bener di jero guha aya kamar 7 ngareneng make hordeng barodas. Harita si Sebul rarat-reret siga keur milih kamar nu baris diasupan ku manehna. Kitu deui Pardi rarat-reret samalah make nanyakeun sagala haharewosan. Bul, ari Seborek nu mana kamarna? Nu manya we Kang lah kumaha karep masing-masing ngan kuring mah ieu ya. Nu ieu. Tema si Sebul terus asup ka jero kamar atubus Nyi Rukmini ge asup ka kamar nu sejen. Teu lila Pardi ge asup. Ngatu ai Pardi barang asup ka jero kamar teh nyampak saurang awewe. Teuing ku geulisna. Pakaulitan meuli hejo carulang panon cureuleu. Pipi kempot buuk semu galing muntang awak jangkung sampulur. Penekna mamatak pikabitaeun mata kabongroy. Kelenyu eta awewe nu geus nyampak di jero teh ngagelenyu ngajak imut ka Pardi. Sakedapan Pardi ngaranyug reuwas, malah ngarasa bingung sabab tadi aya amanat ti Eyang Ratu Halimun Badar. Di mana geus asup ka jero guha ka kamar, lamun aya nu katingali naon bae kudu gancang dirangkul. Ku dasar eta Pardi ngarasa bingung dilaksanakeun ngarangkul awewe sok sieun siluman. Dina nyana eta awewe biasa nu disebut manusia ngaranna Ragab sasat awewe lain muhrim. Menang sawatara jongjongan ma para mitra Pardi ngaraga menang. Tapi panon ret deui ka eta awewe. Sakapeung aya niat rek ngarangkul sakapeung ngarasa Ragab. Sedeng eta awewe nu keur diuk sisi ranjang teh make ngagupayan bari imut. Ku dasar kitu kulantaran cita-cita Pardi geus gilig kojengkang bae ngadeuketan. Geus kitu gabrug dirangkul. Kitu ge meuni teu sirikna bari peureum jeung ratug jajantung. Atuh kitu deui eta awewe sarua ngarangkul malah terus nangkeu page. Bangun anu geget naker, ngan teu we terus ngalampahkeun serong. Geus aya meureun satengah jam Pardi jeung eta awewe geulis silih rangkul. Ujug-ujug les awewe nu ngiles teh. Awewe teh ngiles duka ka mana korolosna. Hari Pardi haritana nangkep kemang ros bodas jeung kemang ros beureum 2 gagang. Nu keur meujeuhna mangkak ligar, seungitna meuni angin-anginan. Teu matak aneh lamun seug Pardi kaget. Ari tadi keur silih rangkul jeung banoja geulis, ari ayeuna ngadona nangkep kemang ros 2 gagang. Sakapeung kemang ros diambean, seungitna liwat saking, sakapeung cag dituna dina lahunan. Tuluy diambean deui sirikna teu diseusepan. Cag ngadadarkeun ka ayan Pardi harita. Ayeuna Nyi Rukmini sadatang ka jero kamar teh manehna ningali aya dahan selong, kira-kira gede. Sagede pigelang leungeun budak. Panjang kurang leuwih 60 cm tina puhu rada ngabendul. Siga urut matana, mataan ngareneng Nyi Rukmini ngagereneng jeroeun dadana. Bari ngalak ngilik gagang selong. Nah ya dahan selong geuning heueuh dahan selong siga nu dipake ngababuk sirah rampog teh. Tuda nya kieu rada bengkok jeung aya babanhulan dina puhuna oge. Aneh nyaan kabina-bina. Nah dan selong aya di dieu cenah. Ieu kitu pimilikeun aing teh jeung kana naon atuh maunatna cenah. Kitu garentos hate Nyi Rukmini ngarasa kaget lain bobohongan. Bari memang nya eta dahan selong teh nu tadi dipake ngababuk sirah rampog ka telah warso. Heureut sawatara menit sanggeus Rukmini ngagerentos jeroeun dadana. Atra pisan kadenge. Sora lalaki nyata nyarita lirih naker. Sasora jeung Eyang Ratu Siluman Badar pokna teh. Nyai anyaki. Hidup ulah kaget-kaget. Memang bener eta dahan selong teh nu dipake ngababu. Sirah jelema jahat ya aya di tempat tadi ngahaja meunang ngalungan pangasuh Eyang Jin Balakacaba. Top kalinya geura rawatan ku hidup. Ari maunatna eta dahan selong pikeun perjagaan diri hidup. Bisi baring supagi aya jelema nu rekianat ka diri hidup. Gunakeun tapi omat sakali deui Eyang amanat.
ulah boga itikad hayang maehan atawa maragat ke nyawa batur. Sajabati kitu omat eta barang ulah pirajeunna dipake heureuy sabab kacida ampuhna. Lamun dipake neungeul moal kungsi mino sapada harita nu diteungeul teu bisa budi. Ngan moal ari nu tepi kapal astra mah. Atuh lamun congona disolodorkeun ka hareup bakal ngaluarkeun seuneu nyebrot. Geus sakitu we katerangan ti eyang. Top geura rawatan ngan ka hade bising aya nu ngarebut. Sing saha oge nu nginjem eta dahan selong ulah dibikeun. Kitu cariosan ti eyang Ratu Halimun Badar. Jep jempe deui teu kadenge sora naon-naon. Hatur nuhun eyang ditampi ku jisim abdi. Kalian sim abdi bade marhatoskeun kana pituah ti eyang. Mugi-mugi ieu barang sajabina tiasa dianggo perjagaan diri abdi. Oge tiasa dianggo ngabela nu nuju kenging kararepet tapi nuju aya dina kabahayaan. Gerentes deui para mitra sadaya. Hate Nyi Rukmini ngarasa atoh ku ayana meunang eta barang. Syariat nama eta teh dahan selong tapi beunang dipake anelan sakalieun aya bancang pakewu. Ngaso heula ngaso. Stiwartosan Mang Jai kedah ngaso heula cenah teh. Ngaso heula para mitra mangga ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, ari sisebul harita para wargi sadaya. Meunang kitab leutik sagede cangkang korek api. Sedengkeun huruf Arabna ditulis ku mangsi emas kalawan dikantongan ku kulit mencek. Teu kacaturkeun polana sisebul mangsa harita waktu narima atawa mangi kitab leutik dibungkus ku kulit mencek. Kitu deui Pardi jeung Nyi Rukmini duka kumaha sanggeus narima masing-masing barang. Caturkeun reup sarare tayohna mah teu kaampeuh ku pituduheun. Ari kata mah tas capek lempang balas lempang sakitu jauhna. Njaba nyorang tanyakan komo ari sisebul mah pantes rek tibrage. Sasat manehna tas tarung ngayon-ngayonan dua urang rampong. Nu sakitu gararangna. Teu karasa harita geus ngagayuh. Kawanci subuh malah geus katingali rai-rayan caang. Meh bareng pisan Pardi jeung Nyi Rukmini katut sisebul nyararingna. Samalah ku pangrasa waktu nyararing teh aya keneh di kalamar sewang-sewang. Sanggeus tingkuniang hudang horeng geus nyampak aya di luar urut tadi. Dariuk dina batu lempar nu disebut batu tampir teh. Puguh we nu tiluan datang deui karasa kaget. Ret Pardi jeung Nyi Rukmini silih reret kitu di sisebul. Geuning geus aya di luar deui urang teh Nyai. Kapan tadi mah rasaan akang teh di kamar keneh. Muhun Kang ngaraosan sareng titinggalian abdi ge di kamar. Nanging ayeuna tos nyampak di luar deui. Lah, kimaha tong kaget-kaget ceuceuk lah. Pokona urang selamat. Ari ceuceuk menang naon tadi beuting di kamar? Si sabua nanya ka Nyi Rukmini. Puguh ceuceuk mah barang ngabus ka kamar teh ningali ieu dahan selong diteges-teges ku eceuk. Siga dahan selong dipake ngapabuk rampog teh kamari. Ngan aya amanatna ti eyang ulah dipake teu puguh jeung ulah diinjem-injemkeun ka batur. Nyi Rukmini nemongkeun dahan selong ari sisebul nemongkeun kitab leutik sagede cangkang korek api. Di akang meunang naon juga? Sisebul nanyakeun ka Pardi. Nu kieu akang mabul mahiwal jeung batur ngadol meunang kemang ros bodas jeung beureum dua gagang. Uyuh. Meni sae Kang sareng kaangseuna seungit meleber ari Mang Sebul meunang kitab leutiknya. Nya kuring meunang ieu kieu ieu. Wah, Mang Sebul bakal jadi kiai atawa jadi haji. Kateuing jadi naon-naon mah ceuk lah. Kumantung kana nasib we kuring mah. Teh masih Sebul hamani bari mesakan kitab leutik. Yu aturan reueuh baralik lain mah geus caang ayeuna mah. Kira heuning lah urang pamitan heula ka eyang atuh. Pokna si Sebul nyarita bari sila meneko. Nu maksudna mah pamitan ka eyang Ratu Halimun Badar. Kalawan nganuhunkeun sabab geus hasil maksud. Tutas si Sebul pamitan leos ari ninggalkeun eta patempatan. Urut jarah kebat lumampah balik ka panganyertanan. Cag ngadadarkeun perkara nutas jarah ka Gunung Cikuray, tayalian Pardi jeung Nyi Rukmini pamajikanana katut si Sebul. Anu masing-masing geus hasil pada menang barangan walahu alam bisabab. Dina waktu ieu tacan kacaturkeun kumaha sanggeusna mareunang eta barang. Nah bakal kumaha
nah cita-cita laksana Insya Allah engke urang guardai kumaha geletuk batuna kecebur caina urang tuna baik dihandelem sieum urang tuna dihanyuang siang paragi nyokot ningalkeun mangsa datang urang samper deui ayeuna urang malikan kana kaayaan dua rampog nu tas tarung jeung Ki Sebul nu katelah Ki Jabrik jeung Ki Warso manehna waktu daratang kanu jadi dunungan bari pakaian karucal beungeut geuneuk bibir jamomom batan dibagiakeun ku carita anu matak bunga sok sumawona dipangubarankeun mamalah duanana oge para mitra dicarekan beak bersih si horeng si mana horeng si Jabrik jeung Ki Warso daratang ka Pasasmita bapana Pardi harita Pasasmita ambek ka si Jabrik jeung ka Ki Warso lain deui meuni teu sirikna kegedor teteh nyerag panon buncelik teu sirikna bijil kabeh ya dasar manusia goblok sia manusia kuclek teu gablek polo si curig sia sila bakon tetelo tayo kapatutna keur sariga orang hutan teh sia kalaka sungu teh pagede-gede sia setan teu ngaraskeuna keur ka aing kapanyaho kaayaan aing dina waktu ieu keur sagala susah keur sagala rudet harta bana aing hampir ludes mana nu jadi pamajikan gering disangka marantog teh nyetorkeun bebeunangan ari heug teh ukur nyetorkeun beungeut ruksak cungur jamamom kawas pegu sia kalaka sungut we sia janji muluk-muluk majarkeun rek usaha rek ngalaksanakeun pancen ti aing buktina kawas kalitu patut ngadon ngeplek jawer nganar jangjang medok ku papajuh sagede tongho urang mana jeung saha ngaranna nu nyacadan raga sia teh ha Warso Jabrik bejakeun ka aing saha jeung urang mana manusana ayeuna sina dilabrak ku si Santa jeung si Bajuri pokeuna bejakeun urang mana manusana Pasasmita nafsu meningaki dira celengkeung anak buahna Pasasmita nu opatan di antarana aya saurang nu mairan ka telah Bajuri pok bejakeun atuh sia Warso Jabrik lain tarungkul wae kawas hayam kutoun sia mah sieun ngabejakeun manusana engkena sieun ngalah ka kai laing nya dewek ye motong sieun de catungtung si Bajuri ngajungkiring kene dewek nu bade nganggeus nyawana bejakeun kumaha dewek we atur-atur nama nu badak poho deui ngaranna mah namun panggih mah moal poho kana rupana lamun teh salah didengian mah kuring ngadenge ngaran saurang mah samung Warso saha ngaranna Bajuri nanya kalawan ngareret ka Warso ngaranna teh lamun teu salah didengian mah sebul-sebul kitu nanti ulah mana sabuh harita panggihna teh lebakeun Gunung Cikuray samara jeung baturna duaan katilu nu ngaran si sebul teh nu balik sia ngomong teh jurig moal nya manusia ngaran sebul lamun bako sebul percaya deuleu aing sabab sebul mah bako deuleu Pasasmita teu percayaeun anu ngaran si sebul da ceuk pikirna asa kakara ngadengi ngaran jelema ngaranna sebul ngaso heula pramitra ngaso mitra kaum dang Pasasmita teu percayaeun aya ngaran jelema sebul ceuk pikirna kakara ngadenge ngaran jelema sebul nyaan bah ngaranna sebul lantaran manehna ngaku ngaran sebul teh moal Warso bang denge jeung baturna duaan euy nya nu saurang mah awewe samalah sirah kuring dibanting daku awewena nyaan kuring masa kakara manggih manusia nu boga teunggelan hebat nepi ka kuring babalongkengan utah getih jaba sirah lamun geus masa bencar dibanting udahan kai niasa teu puguh deuleuan atuh nurus tujungna keur sia didagor hulu kudahan kai geus jicir kawas hayam belisung padul sia komo lamun didagor ku gada salawe kati sia moal teu mungsrat jeung bola-bolona taina dewek rek mercayaeun ka sia Bajuri barudak nu aya di Cioray di Cibuyut pingpin ku laing kalawan bere tugas kana urusan pagawean nu geus ditangtukeun ku dewek di mana hasil top cokot 10% keur sia keur kaperluan barudak jeung sia sabab dewek geus eueuh jala deui lintang kudu ngalaksanakeun usaha samodel baheula atuh kaduana urang Cilintung aduan ku si laing nyaeta nu ngelehkeun dewek basa main mangkukna
dewek harita nepi ka balik ampir bulinil. Lamun nu ngelehkeun dewek beunang deui sabudi akal si lain pokona mah anu hartina rebut ku lain duitna di mana ngalawan tong make loba pangatura deui anggeuskeun nyawana ku sia. Perkara rek mawa batur ku masia. Rek tiluan rek obatan mangsa bodoh. Pokona dewek nyaho hasil di sia deuleu. Pasasmita mere tugas ke anak buahna pikeun ngalaksanakeun kajahatan. Da kieu para mitra garong mah sia jeung aing wae. Sia aing dewe kumaha sia kumaha aing itu para mitra garong. Teu tiasa dilemaskeun. Teu tiasa ku basa lemas aing mah nya garong ngomong basa lemas teu pantes teu payus gitu. Da kitu ai garong ngarampog. Numawi para mitra sadaya lamun aya jelema ngomong basangka itu nomor garihal atuh ngomongna kasar siga garong macam kitu para wargi sadaya. Itu sasuna mah enteng. Aya jelema leumpang teu punten heula siga hayam gitu. Enteng para mitra sadaya lah. Namanya da basa mah teu kudu meuli atuh. Mangga urang teraskeun. Ari eta nu ngelehkeun abah si sangaran abah. Ceuk urang dinya mah ngaranna teh si Hadimi. Si Hadimi kitu bejana mah. Dedengkot urang dinya euy. Urang Pasir Cilintung. Dedegan pendek DDP. Sok ngagigit barang bang semplak. Leungeun make belang bahar kenca katuhu. Harita dewek moal duit ti imah 5 ringgit. Bersih kabeh teu nyisa sabeser-beser acan. Dewek mah nu ngenesna teh minta keur ongkos hatalen weleh teu mere ta si bobongok. Lamun dewek teuras kanu jadi pamajikan keur gering, dia kawasna dewek harita edan-edanan direbut duitna ku aing. Nganya eta aing ras inget pamajikan di imah keur gering deuleu. Da abah mah salah sorangan harita kuring rek milu ge dicare ku abah. Coba lamun harita kuring milu kawasna duit abah ka pemilik deui we ulah-ulah karampi deui duit ti manehna oge kitu. Teu mawa sia sotenan tadi nama aing mah. Teu niat rek ngadon main di dinya. Maksudna mereka pananyaan dewek. Nyata rek ngubaran indung budak bari sakalian sina maruhkeun nu jadi anak. Heuh si Pardi jeung si Aminah. Sangkan maneh diingeteun hayang balik ka dieu. Sabab indungna keukeuh hayang panggih teu sirikna kapicang cambelang jeung peuting deudeu. Cenah eta si Pardi geus boga pamajikan ka anak Sidarta, paduli teuing malah sina diserahkeun di sakalian tuman. Waktosna sep. Leuwih ka dieu heula para mitra carios nyambung. Judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati.